Cing besti kalian di dieunya anu icalan gaduh pengalaman naon salami icalan salami jadi penjual. Tah besti abi mah gaduh beberapa pengalamannya salami icalan teh. Tah di dieu ku abi bade dicarioskeun nya pengalaman abi anu pertama. Tah pengalaman pertama abi pernah ditipu ku sales anu sok biasa nyimpen barang di warungnya, anu sok biasa nawar-nawarkeun barang geuningan besti. Di dieu abi acan gaduh pengalamannya besti soalna abi teh harita teh ngawarung teh nemean meureun karek sababaraha bulan lah. Jadi lamun aya nu nawaran barang atau aya nu bade nyimpen barang teh ku abi teh sok ditarima wae. Cuman kaseseueurana upami anu nawaran barang teh osok nyimpennya tara langsung diacisan, nyimpen heula tah 2 minggu kemudian diteang deui dibayar. Tah ari hiji poe aya nu datang ka abi teh nya nawaran barang, si barangna ku abi disebutkeun nya eta teh nawaranna teh madu, stik madu geuningan madu rasa. Manehna biasa ngobrol basa-basi heula pokona mah alus nyariosna teh ngolona teh meyakinkan weh ka abi teh. Manehna ngajelaskeun nya barang anu dek dijual teh naon, persyaratanna naon, cara kerjana kumaha, pokona mah sedetail mungkin manehna teh ngajelaskeun ka abi supaya meyakinkan abi gitunya. Tah singkat cerita manehna teh nyarioskeun abi cenah ngical madunya, harga maduna 75.000 per box. Di dieu mah cenah aya minimal pembelian 4 box. Pami teteh cenah meserna 4 box, engke cenah teteh bakal kengeng bonus. Bonus naon saur abi teh? Tah cenah bonus anu pertama, upami teteh meser 4 box, engke cenah teteh bakal kengeng rak ciki anu biasa aya di Alfa anu 4 susun. Durasina habis besti, lanjut di part 2 we nya sakantenan nyarioskeun pengalaman abi anu berikutna.